Ki Bustami karena Ki Bustami teh lain ngaji ngagagahna baheula kadira aja pinter ngaji ra kaya hoa zamannya na gelut jeung jaro karis nyahoon kabeh ku memang kagagahan Ki Bustami begitu nyana diudag jaro karis Bustami naik hartok jaro karis naik Cilima mobil jawara hadang tembak ceger turun Ki Bustami di hareupan jaro karis sakitu buaga pistol bawa kaulinan bisa pikingna atuh Soeharto di tukangna aja sorbanna dikebutkan set Ki Bustami alima cek jalan mana nu asli aing ulama kedulu telah tuduhkeun aing nu asli bae mun sia nunjuk aing nu asli na aing geus tunduk ka sia Ki Bustami eta pistolna raga ka handap je Ki Bustami jaro karisna pistol raga plek oh kita nuduhkeun nu mana nu asli doang nah tuh geus tah eta teu kudu gelut jeung kiai mah teu kudu ye sorban kula ge nu kos kitu dibikeun ka Haji Pendi punya ada pakai ngebutan jahe bae aduh teu beres tuh lamun urang baheula inget akhir zaman Belanda diserang Banten sorban kiai saha nu lompat ka laut ingetan teu lompat ka laut haju sorbana nyana teh di laut teh eta sorbana pake ngawadahan peluru di laut tadi langsung dibawa deui ka darat Belanda larumpatan kabeh aja sorbana dibikeun ka murida tah jang sia mau murida geus buaheun jasa pake ngawadahan kalapa punya ya Allah ya Rabbi Masya Allah para hamba-hamba Allah nu diijabah doa na saat-saat urgen wah ya nah iyalah tenar ti Ki Bustami bangsa tahun sabaraha kula keur beujeuhna kitu ya 81 82 ta eta kahebatan Ki Bustami harita bah kapanggih teh jeung abah di dieu ka dieu pan babaturana carita Ki Bustami bae aya abah mah babaturana jeung kakakna Ki Bustami mah adina lamun ka Ki Bustami titah ngiriman ku bapana datang dipanggul bae teh beas dah pakai celana pendeknya nanti deket ieu ti Cisantri ka Sekong datang ke jendela mana kakak ya biasa balik deui nya manggus ka ditu geus teu kadeuleuan cakakan aya duit teh mana ibu dah diudag deui wae tapi ibu duit teh mana ho ya sia juga teh poho cak dia teh pare ngahaja urangnya eta Ki Bustami kadira alakrab abah kakana aja Ki Bustami eta waktu harita kadenge saheng aju amprok di dieu ku abah di lalaga eta babacaan nu mana anu pake harita teh toh kiai masuk kitu entah nyaho babacaan anu mana dibacakeun tah moal dibacakeun ku aing direkam sia parang salah oh Ki Pudoli geus kieu bae naon tuh kudu ojol jeung sapi atuh
aja geus beres wah ulah sok dibaca sambarangan sakamar teh sudah sok diturun-turunkeun kos kitu mah seuri we henteu cek tuh eta lah aya babacaan jang perang mantak lamun perang atuh emang kumaha kitu kiai mah tuh tenang we sia tila kiai mah embung tila teu beres tuh kiai brengsek tah ieu lamun imah misah nu ngajagana aya ngan dhaif la yubahi atuh henteu diperduli kos kitu mah anggap eueuh nu ngajagaan ya Allah ya Rabbi tuh ya tawa aya nu ngajagaan jelema kuat imah misah kemudian aya nu ngajaga gagah kakarak lawan 2 3 10 mah kecil tama elor geus diteureyan bujana beton geus dibeten-beten kotok nu kakarak nurunkeun anakna anu ngabintih teh ngadu jeung nyana kotok maju ngejab kotok termasuk nyana ngejab deui tah eta kos gitu tah ieu gagah ya kibu sobeta keur ngawirid eta tah ngawirid eta kagagahanana cak guruna teh ngajajal kagagahan lulus jeung teu lulusna namun orang ripai colok pan make jarum cek mun masih kene asup cabut lamun aya getihan kene can jadi colok cek make jarum namun cabut jarum geus getihan lulus berarti nu paling lulus bet colok jarum teu daek asup eta karak ripaina jadi eta lamun hiji ripai kos kitu Haji Pedi pernah puasa ripai colok ulah make jarumnya nama ulah luhur teuing jarum luhur teuing make bulu-bulu eta make naon kitu ngaranna buuk anu jocong teh kan aya buuk anu jocong teh tah nah asupkeun ka asup tadi getihan teh lulus eta tangga geus teu dianggap ku sasa ge geus teu dianggap nah kibu story lain begitu tas kawirid eta nyobaanna cak guruna naik ka tangkal kalapa 12 meter ngaragakeun maneh ge emang kumaha gitu naik ka tangkal kalapa jara mah lantan lenger ti leutik naik wae aing paeh-paeh hirup-hirup geus datang ka luhur ngaragakeun maneh geuk ya teh naon tah ku yakin ka ilmu saru aja pengen gegernya gitu ngawirid naik ke tangkal kalapa naik datang ke luhur nyana embung ngaragakeun maneh endahan ngaladowegan set kumaha datang ka kuari nu ngajadikeun satpam acan tah ya Allah ilmu datang ka kos gitu teh ilmu itu ilmu teh kudu dicoba tuh lamun ilmu pencak coba datang ke kaulinan naon ya kaulinan kata tunjak-tonjok tungkas tangkis golok ayo golok lamun geus dipagahan makan berani main golok di luhur main golok di handap ayo udah kumaha ge berani lantaran geus dipelajari jeung deui guruna lamun misalnya saya main di handap buat kabacok nyana bisaeun gitu tidak guru siap maka karak sakitu bae ge cekel usap beres karak guru beneran ieu mah sasadak kabacok yuh sia mah kena ini kumaha geus Allahu alam guru teu bertanggung jawab guru dua di guruan kos itu mah teu bertanggung jawab atuh guru waduh teu beres tau guru ya Allah ya Rabbi eta guru pencak
kesaktian Indonesia ia terketahui nu sebenarnya mah zaman Belanda. Ya orang Belanda jarago orang Indonesia mah. Sebab orang Indonesia mah lamun eleh di harapan di tukang. Dibongohnya nama awas aing eleh di harapan ayo sia iraha sia peureumna ku aing kadek sia. Belon kan kos kitu ngaranna. Tah eta orang Indonesia.